Nur, cah haji rek meuli gas melon. 16.000 nya. 16.000, 24.000 cek. 24.000. 24.000, 16.000 di mana cek haji? Nah, di mana mah mahal wae ngajual teh? 24.000 cek haji, geus biasa ngajual teh sakitu. Nur, cah haji nempo dina berita di koperasi desa 16.000. Nah, di mana mah masih 24.000. Aruakeun atuh hargana Nur. Teu bisa cek haji, di abi mah 24.000. Nya enggeus atuh ada di pos desa 16.000 mah. Meuli we ka ditu. Da atuh da jauh Nur, makanya cah haji dek lempang ka ditu. Pos des mah mangkaning jauh, jaba panas. Kan cek haji ge hayang nu murah, hayang nu 16.000. Capek jeung berat, jaba jauh. Apaan ameh murah? Adi tuh we lempang kanu jauh. Kan di dia mah deket 24.000. Nah, bisa beda gitu harga teh kan sarua di Indonesia. Lain di abi mahal. Tuh di pos desna ngaco. Piraku pos des ngaco. Nya piraku 16.000. Di mana aja 16.000 gas? Di agen oge teu meunang cah haji. Harga 16.000. Eta mah pos desna we eueuh pigawean ngahamur-hamur duit. Kumaha cah haji daek 24.000 pek henteukeun bae. Pek we neangan kanu lain. Ya geus ya 20.000 ku cah haji ditambahan. 24 cah haji. Tuh gasna ka hiji deui. Teu bisa 20 mah. Eta ku cah haji geus tambahan 4.000 Nur. Teu bisa jige malina ka pos des. Ulah neangan untung gede Nur. Jualan mah ulah kitu. Geus biasa batur ge geus pada nyaho 24.000. Nu penting mah jualan cepet laku, duitna cepet muter. Ulah mahal-mahal teuing. Geus daek syukur teken bae. Meuli gas jige meni rewel cah haji mah. Nur, meuli gas, tah nu potongna. Ya, duitna 24.000. Tah. Ya, Cak, hiji deui ya ge. Nur nya Nur. Ari maneh Nur, ya cah haji keur nawar ka dijual. Geus beak cah haji paling datang isuk. Cah haji kalilaan atuh meuli gas siga nu meuli baju wae. Pake ditawar, geus nyaho hargana sakitu. Nya anu meuli mah wajar nawar Nur. Nawarna cah haji mah teu kira-kira. Atuh kumaha ieu cah haji? Yang geus meulina ka ditu ka pos des. Batur nawar ka dijual. Ari abi mah siapa cepat dia dapat. Subscribe, like, dan share akun YouTube Warung Ce Fitri.